Rasa bagongki gawe teh ripu udah geus kumaha deui geus we kamarna geus mulai ngeunah-ngeunah kamari lain urang kamari teu gawe ai maneh kamari ka mana atuh ih urang kaget borong dengan nemboan budak buat kasbonan bak menang kasboan we ti Haji Dadan urang kaget borong ternyata eueuh ning bagon budak teh di mana rata-rata urang can aya puguh euy bae nu aya we bae nu geus we lah ripuh euy gawe teh bener karasa tengah poe kieu mah karasa pisan Mang ieu Mang ina Mang aduh mana tanah non teh aduh kanana deui ngaduk deui kan hebal di angkatan hebal dia duh ripuh euy butuh kurang cai teh ki itu semen kurang ya kurang semen aduh apa pedas didinya kan di ieu ka caina cai teh ki kalau caina lae edan panas ripuh aku mah yakin mah gawe teh da kumaha deui ya teh da heuh euy ripuh euy sampeyan pagawean dia ka Haji Dadan sugan geus ieu ki cek ieu geus manor cenah hebaleun euy angkatan hebal ka itu angkatan hebal beak ieu geus hebaleun wah ki ka dieu dia yang ngorek kamu malah ada kira apa kan Nor Nor kumaha teh naon apa Nor ini nak orang kan ada itu ke Mangkong ngali budak kamu di benar itu yang istirahat lain nanti non kabar dari adanya kemarin kelihatan orang nggak datang ke material merenang taruhnya soalnya bukan mau nanya tuh nu gawe nu lainnya gitu ayo mana karek Haji Dadan mana kudu ngomong ya ada atuh pasti Haji Dadan di dinya kamari teu gawe urang mah ngapoe gawe wae sok mana jadi urang gitu ada sadar pikiran ya bagi gawe lanjutan kudu mah budak di mana Pak supaya lu rata-rata budak baiklah aya nama nu pasti ayo budak nya pondok siratullah ya ya kitu we meureun kopi ya ngopi we sirah we apa we